begitu norekat teh jadi teu wauh jeung dulur, barang norekat teu wauh jeung jelema, barang norekat teh ego leuwih tinggi. Oh berarti ti mana ngamimitian ieu norekat. Justru norekat mah ulah kajahoan ku batur, hatta pamajikan ge ulah nyaho urang norekat. Teu nyahoeun pamajikan urang teh kana pagawean ibadah urang cukup ibadahna ka Gusti Allah, nu nganyahokeun Allah titik, geus biasa kitu. Geus di mata pamajikan urang bangun biasa bae gitu. Buset, wayah Noel, wayah ngagelang. Teh giliran nu kos kituna mantep tah. Giliran anu urang pamajikan geus sare, anak geus sare, leket teh urang ulah gandeng-gandeng ulah kanyahoan. Set urang ibadah sorangan. Mun sakamar teh mah jeung pamajikan nyahoan urang hees. Ulah geuna kanyahoan. Ieu mah bebe aja ka pamajikan neng, kakak norekat neng. Entak sing hade nyanengnya kakak kaya, ulah diganggu. Emang sanu ngaganggu? Iya mah ulah ngaganggu ka kakak. Paling kakak nu ngaganggu ka neng. Aduh, ya norekat teh kos kitu.